make baju kayas Sumuhun. tuluy Make karemong kayas. karemong nage karemong kayas Sumuhun. Tuluy. Ngange rok kayas. rok kayas Sumuhun. Tuluy. Selop nage selop kayas. selop kayas Kaos kakina kayas. Ngange lipen nage kayas. lipen na oge kayas Kayas. Belengeh teh paseri katingali huntu nage kayas Bapak. ieu teh awewe cet teh meni kayas kabeh Bae da aing nu ngimpi nage situ. Tuluy. Barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi. Tuluy cupret apa? naon Socana ngicupan sebelah ka abdi. tetes ngiceupan mengajebret Tuluy. Jadi sangka eta istri teh nyampurkeun ka abdi bari ngagabrug. Kang cepot, engkang asrajinga. Abdi moal gaduh caroge upami sanes ka engkang. Sok engkang oge gara janji moal kagungan istri upami sanes ka abdi. Da abdi teh normal pada geulis ongko. Neng akang ngejanji moal kagungan istri upami sanes ka neng. Tuluy dikitukeun teh bapeuki pageuh nangkeupna ka abdi. Manehna tangah abdi tungkul. Tuluy celemot teh bibir abdi dikenyot Bapak. Aing atuh nu kitu nama sensor aing suka bayang-bayang sok yang kacai kitu teh Tuluy ya. Abdi teh Pak patali janji jeung eta istri teh. Tuluy. Indiaan teh naon jang? Joget. Indiaan teh joget bag gitu teh India geus sok nyanyi joget Tak kitu da ulah aing diberi nyanyi. Abdi teh terleng ka itu terleng ka dieu. Aya tangka di puihan ku abdi teh. Manehna muihan tangka abdi kiih dina tangka. Eta kana kiih gitu teh. Tuluy. Silih suntrungkeun abdi teh Pak jeung istri teh. silih suntrungkeun Sumuhun, ari abdi malalaunan. Tuluy, ari manehna mah tarik ka abdi. Barang nyuntrungkeun barang abdi tigebrus kana kolam. Barang tigebrus barang abdi hudang Pak lagrag tina dipan. Matak abdi teh kieu teh sabenerna mah kaduhung hudang Bapak. Alah. Eta. Lami-lami Pak beulit ngait ngaruruhit tina hate inget wae kata awewe. Lami-lami saudara mah abdi teh hayang kawin Bapak. naon Yang kawin ning eta. Hayang kawin Bapak. hayang kawin Sumuhun. aduh aya anak aya anak bagja ngadengina ge dewek gejang Pantos atuh. Di anti ti bihari di dagoan ti bareto di antosan ti baheulaju. Nah atuh lain ti kamari mula selain hayang kawin majang bagja dewek kadengena cuk. ma tereh ngais incu ma Tereh jadi nini ma. Bagja Kakang Semar tereh jadi aki. kuring tereh jadi uyut Mang kasih aman. ay bagja kabina-bina ngadengena dewek selain hayang kawin jang sabenerna ieu nu dago-dago ku dewek aing teh sono hayang kaompolan ku incu bagja bena sugema dewek kadengena lain ti kamari sia hayang kawin maka dewek nyarita aya Dadah teuing anak mah. Bagja kasep anak mah hayang kawin. Sangka teuing anak kurang Kakang Semar tereh jadi aki. Hayang disebat aki eta nepi opah.
Sebat kakek. atawa engkong Ya, atawa kakek. Akeh. nya ma atuh kumaha ieu bagja teh sangkal lanceuk aing teh normal Ya, ning salila Heeh. ieu teh. kasaha jang hayang kawin teh cu hayang kawin jeung naon Ah, jeung naon sagala. naon merong Uralang mah mayep. didagor sia ku aing nah salah naon kuring nanya sia salah goblok ka ngejeletit kena ati hayang kawin jeung naon emang aing beurit jeung saha atuh jeung naon oh nya hilap jeung saha ka jeung saha jang urang mana anu dipikah hayang ku si laing teh nya anu aya dina impian abdi we Pak anu aya dina impian si laing sumuhun saha pinantuan bapak teh bapak mah penginten wargi kene kaya istri teh dulur sumuhun penginten bapak mah pernah nate suan itu uak ke bapak saha Laila Sari namina Pak Laila Sari sumuhun anak saha putra namang Togog Tejo Mantri anak saha putra Mang Togog Tejo Mantri anak si Togog Sanes nu tep. sumuhun Pak Saket eta. Bagja jang sanes bagja mah Dah. aya bagja teu daulat sidik Na kumaha. nah apa mah jeung teu daulat jang eta teh ngimpi cu naon Pak eta teh ngimpi ari ngimpi teh kemangna sare riwan teh cu ulah diantir teuing ka hayang si laing hayang kawin jeung si anak si Togog ulah cu ulah eta teh impian kade ucu ari iblis teh ngagoda ka jelema teh rupa-rupa carana pikeun ngaruntakeun jiwa jelema teh rupa-rupa carana aya anu langsung bungklekan setan teh deuleu aya anu ngalacokan dina hate aya oge anu kana impian supaya ngaruntakeun jiwa buktina maneh geuning kitu eta kabaud ku iblis anjeun jadi jalma anu leungiteun jati diri kababawa impi tungtungna tah ieu cu wayahna cu ulah eta mah impian riwan teh ke sekedapa nah apa makanya disebut riwan dina impian teh Pak Laila Sari teh ngantosan abdi heuh eta mah impian ya tenah apa maka jeung bapak teh doa ulah we ka anak si Togog mah ulah Dah. neangan anu lian nah Kakang Semar nah maka jeung nah ulah we ulah nah make ulah Pak da abdi teh nyarita teh kieu sieun dicarek ku bapak geuning buktina dicarek ku bapak pasti dicarek ku dewek aya hayang ka anak si Togog mah nah maka jeung ulah ai bapak si laing teh kedaya alasanana meh ngartieun barudak Kakang Semar naon alasanana Pak jadi we aing gibah deuleu keun bae ye dewek teh boga dulur teh 3 dulur dewek teh hiji dewek kadua si Togog katilu Otipati Jagatnata Batara Guru tah adi dewek si Togog teh dewek teh apa karakter sifat tabeat si Togog aing apa watekna teh si Togog mah mandang ka jelema teh hampura gog dewek si Togog mah mandang ka jelema teh mandang kana harta kakayaanana mata kaulana ka jelema nu beunghar piduit ayeuna si Togog dipikah hayang ku sia anak raja naon raja sangsara kabayang ku sia ye Pak manya Pak pan itu teh komo itu teh wargi bapak manya lain manya sia ulah jang ulah ye Pak Laila Sari teh ngantosan pangantosan hayang dikawin ku abdi eta mah dina ngimpi
buktos kene atuh pangajedong Silang. cicing sia Lok-lokan. ai babatok sia ulah jang Pak pasti mau pati-pati ngantosan upami teu aya ridho na ti Mang Togog mah ai kudu ngagugu ka aing Kumaha. heh ceuk dewek ulah cing ngagugu ka dewek Renge kolot. untuk Kakang Semar sawios Kakang Semar karunya asta jeung apalan nikah cicing mah bagian bapak cicing mah papunten ya Pak ieu teh naon sia Pak abdi mah era kucai Pak naon era kucai sia mah kucai era ku aing teu cai mah di Bandung jeung di Batan mulang kaluhur leuwih hade caah leleberan sami Pak abdi ge demi cinta ka Lelasari naon oge bakal dipidamel ku abdi nu penting cinta abdi laksana ka Lelasari Pak memuncak cinta abdi Pak tiada wanita lain di dalam hati aku Pak beribu-ribu bintang di langit hanya satu bintang 7 mah dihakan ku aing ulah jang cinyaah ka di si laing abdi teh nyaah ka abdi Pak abdi teh maknya Mang Togog Pak Mang Togog teh pan emang maknya Pak Mang Togog kedah nampi ka abdi nampi ceuk aing ulah goblok ulah kalangkungan Kakang Semar ulah kalangkungan ulah kang cing ngagugu ka aing ceuk aing montong babatok sia aing geus apal adat ka si Togog atuna Pak ieu mah usaha we hai ya dengekeun ku si laing awi sadapuran moal lempeng kabeh deuleu sanes awi Mang Togog Pak atuna keur kieu di babawa nu kitu paribasa moal ge asup Kakang Semar Perpoekeun kitu mah moal. Masuk. 3 kali 3 ge teh apaleun di baheula ulah jang Pak penasaran abdi Pak yang ngelamar montong ai babatok sia rek murut mah sia aing heh Pak Widian montong babatok sia ai Widian Pak sia abdi-abdi teuing babatok sia nanaonan teh Kakang Semar teh jeung nyiduhan Kakang Semar Kalangkungan teuing. Jadi hati. cing sabar dawala aing diciduhan dawala Sabar. cing sabar lain urusan sabar dawala naon bau Zaman ini keur puasa si Wa lagi. Gusti nu agung Bau nu puasa. hayo sia montong moal Pak abdi bade nyobian we ai rek ngagugu ka aing moal Pak nu sanes ku abdi bakal digugu tapi urusan cinta mah urusan pribadi abdi Pak punten pisan Pak sanajan loba keur ganti namu acara jeung Lelasari Pak Iman. rek murugu sia teh sumuhun Heuh. Lamun si laing murugu pek tuturkeun ka hayang si laing ngawidian Pak lain ngaidinan aing jing tuturkeun ku sia ka hayang sia ngan syaratna lamun sia hayang ka anak si Togog syaratna babatok sia montong ninsak di gogobrok aing mantok sia Coret taat teu itu. Kang Semar nanaonan Kakang Semar nanaonan ditekang hayo idit bade Pak hayo bade Pak bade nyingkak sia teh sudi aing ngelep ku sabelah mata idit bade Pak dawala pileleyan dawala Gusti Aka pileleyan dawala bisa yang terbalik dari ka dia dawala me apa bapak jeung emak dawala
mun nu mangnaheurkeun cai pangnaheurkeun ku sia nu ngalas uluh pangalahkeun ku si laing da wala miha si gareng di mana ayeuna ayeuna teh keur titirah di ladang wawan tirah bete polontong deui miha kukutan dewek da wala naon bueuk kitu we kukutna teh batur mangukut teh Anis Kemang ti kukur bueuk naon parabna ti kotok resep kebun celikna omat da wala aka pileuleyan da wala aka pileuleyan da wala sapunyere pegat simpai da wala permios pak ini bade pak ma permios ma yang ulah luasanan kasep anaking anak ma permios ma hayo ini bade mangga pak permios pak assalamualaikum waalaikumsalam pileuleyan aka molan ke mayet Dadah teuing. bari nyusutan cimata dulu itu si Akang segala digemol segala diringkit lomari dipanggul tuh kulkas dibawa dedeh teuing aka casan aing digubung tuh HP gitu boga kalepak mayet tuh beki jauh sorana dulu Ujung naik rakit tuh. nah oh ditajong ditajong Lawan wae teh. ditajong kana patok jempe jerik na era meureun mana kayak yang seri naonan ieu bapak teh naon sia naonan heh rek mangalawankeun si laing nya disebut mangalawankeun puguh da kalanceukna naon maksudna jisim abdi mah bade naroskeun we hiji ka bapa mugi teh sangajawab kalayan kajujuran manah bapa naon laras si Cepot teh putra bapa nah si laing nanya kitu nyawa lar ku bapa laras si Cepot teh putra bapa heeh tegas nya kitu we naon sia teh naon maksudna upami leres si Cepot putra bapa asli pituin anak tegas naon ieu teh keuna ku paribasa naon teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara TS kaluhur naon sia maksudna sim kuring bade naroskeun si Cepot hayang kanu geulis si Cepot hayang kanu beunghar sim kuring pada naroskeun dupi emak putra saha Cobi. beres jang beres kejeng keprok sagala naon waler ku bapa dupi emak putra raja putri raja heeh beunghar nya beunghar raja geulis nya geulis mata kaing kabongroy oge ngaca dupi bapa kasep naon sia teh kabina-bina teuing ka anak teh si Cepot hayang kanu beunghar si Cepot hayang kanu geulis pangihna dina impian ieu teh sabenerna mah turunan ti manes mar dulu itu si goblok beres jang kabina-bina teuing nya teh kalau teh anak hayang kawin dicarek ari manehna baheula hayang kawin jeung emak pangihna dina impian nepi ka kokorelengan Minta antur. saha nu nganteur si Cepot jeung aing Saksi mata. kieu patut Saksi hidup. nu kieu patut nu nganteur teh nu kieu patut kari-kari si Cepot hayang kawin ka anak Mang Togog beunghar piragen nu beunghar kitu mama anak raja mikir
Ay babatok sia Bina teuing sok tingali si cepot hayang kanu geulis tingali emas sakitu geulisna ngaca bapak kasep sakitu beungeut jiga entok jaluna teh Sakitu juga belentuk. naon sia teh naon lah riweuh teh aing mah ngabela nu jadi lanceuk keadilan adil teh keur sararea ye dengekeun ku sia lamun si laing aing ngabelaan lanceuk sia ini naon ini sia tuturkeun lanceuk sia hayo odok nah hamarukana aing rek cicing dieu kabina-bina teuing ulah jang ulah sarwana jang sawios mah sawios di sim abdi rek ini diusir ku entok jaluna mah tenang mah luas ya tahu. abdi ayo ini odok nah beureun lagi aing mah ngabelaan nu jadi lanceuk nepi ka kieu aing mah ini odok Itu kadulur mah. kabina-bina teuing hayo ini minta ongkos Palingan cicing wae atuh. bina-bina teuing paduli teuing aing mah perang jeung jadi kolot aing mah nekat jelemana hayo ini odok semarna nah bina-bina teuing teu sieun aing mah biji jebut jelema durhaka ge paduli teuing apa maling kunang henteu paduli aing ge henteu Naon bukan yang ditanyakeun. Urang mah teu diomongkeun. naonan itu kakang semar naon deui mah heh naon deui rek ini teh ulah mama ibu bapak jeung saha Bapak jeung saha poli teh atuh. sanes kaula mah bade nyungkeun widi we ka salira kakang semar widi naon kaula teh bade wangsul heula ka Sekar Nume bade naon bade nyungkeun harta kakayaan kapun bapak sabelah negara ku kaula disungkeun kanggo naon kanggo ngalamar Kartogog kanggo ngalamar Astra Jinga geus sono kaula teh hayang ngais incu kakang Semar sabelah negara dibikeun ku kaula kakang di dia Semar Badranaya salaresna mah kikian teh ngadoja kanu janten istri nanyeta Setyaragen dugi ka mana kanyaahna kanu janten putrana Sasat Inung Sampuran luar biasa Dewi Setyaragen istri anu sajati teregrog keyakinanana hormat bapak karena kesatiaan emak nuhun emak nanaonan ya teh kakang Semar teh nanaonan punten emak punten bagja bapak gaduh bojo jiga emak teuing naon maksudna itu kakang Semar mak punten 1000 punten bapak paralun anu kasuhun hampura anu ditedak wening galih nu ka pamrih sanes teu percaya ka emak tapi bapak mah sidik kudu ku buktina waspada kedah kunyatana naon teh salaresna mah bapak teh kikieuan teh punten ngadoja ka emak ngadoja naon ngadonya naon teh kakang Semar dugi ka mana emaknya anak kasih cepot Sasat anak Sampuran tapi geningan luar biasa setengah negara sabelah negara rek dibikin kasih cepot demi si cepot kawin jeung anak si Togog luar biasa nuhun emak teuing hei manyanya ngusir kakang Semar dangukeun mak bapaknya ka emaknya kasih cepot ngan prak-prakanana beda arinya nama sarua ari mamanya teh ka anak teh sagala kahayang digugu hayang itu dilaksanakeun hayang ieu dibere tungtungna eta budak moal mikir diogo teh disebutna teh nyaah dulang nyaah dulang
Ari bapak mah si cepot teh cenah mikir sabab bapak boga keyakinan samemeh menang peurah kudu peurih heula samemeh ngakel kudu ngakal heula samemeh ngarih kudu ngarah heula nepi ka mana si cepot merjuangkeun kacintana ka Lela Sari nepi ka mana usahana si cepot nepi ka maksimalna nepi ka mana dalamun aya naon-naon mah nu kieu patut moal ngajedog moal cicing lamun aya naon-naon si cepot da yakin moal ditarima ku si togog teh si togog teh moal tarima ngan lamun aya naon-naon nu kieu patut moal ngajedog ya mak upami bade ngadu geulis jeung bapak mak masa belah negara tek dibikeun ka si cepot bapak masa warga menilokan usaha nu bapak tong boro-boro si cepot hayang kawin ka anak si togog si cepot hayang kawin ka widadari dikawinkeun ku aing lamun kitu mah tapi bapak mah hayang nepi ka mana usahana si cepot moal cicingeun bapak mah tenang mah tobat teuing Kakang Semar bagja keningan tobat teuing Kakang Semar nuhun teuing tah ayeuna mah mengpeung buah barudak urang ngaliwat di mah kurang pingpong gitu ari beas aya keneh aya Kakang Semar aya sabaraha letter deui bade sababa letter ge mangga aya di mana di warung oh jadi di dieu mah teu aya seep kemari diparabkeun ka Japati Japati saha Japati Batu jadi teu aya beas teu aya oh meser atuh teu gaduh artos Kakang Semar teu gaduh artos sumuhun nganyuk atuh nganyuk nu kamari ge teh can dibayar isin kumaha tuh Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk heuh apa nengker kieu mah hayu mah orang ngalajoanan ti kajoan Astrajinga saja jalan nangis ngagenggeik cesoca murubut mapali pipi rasku itu ku ieu urang mana diusir ras emot karena kacintaan nu gede ka Lela Sari Lela Sari ampun aing segala dengge moal aing baju 3 setel kenceh kain ngebawa Lela Sari pidoana we engkang neng mudah-mudahan kacinta akang wujud ka Lela Sari senajan loba keur gantina moal acara jeung neng Lela Sari anu deudeuh cinta ka akang geulis nyai bagja nyai ti kajauhan mudah-mudahan nyai kawala mi hape bapak dawala mi hape dawala bapak jeung mah dawala ya tapak nama bedia ya lanceuk aing ge lempangna ka dieu ya bau-bau nama aya heeh ladug-ladugna mah ka dieu ame-ame na we ka dieu beda ya seungitna ya seungit lalai oh nyata salah karunya ngalamun itu lanceuk aing deudeuh teuing keur makamari eleh masang mudah-mudahan Lela Sari goblok sia matak naon lamun ngajedog di tukang teh ngomong nari-nari atuh si teh batuk-batuk si teh atuh nga-WA ka aing reka mana sia ha reka mana nah maka jeung reka mana sidik nuturkeun aka
apaan aing teh si teh mehapkeun bapak jeung emak jeung si gareng jeung manuk Aisyah kumaha yeh sarua kuring oge diusir usaha diusir ku entong jaluna saha entong jalu teh bapak teu meunang kitu sia doraka adu diteuing aing perang jeung Semar teu meunang kitu da wala teh buruk-buruk papan jati di bapak urang bapak maneh ngayeuna malin bapak aing lah geus kesel aing naon si teh persoalanana ya dengekeun ku aka dina mangsa aka ini teh geuningan bari ti Tajong ning tadi nyeri naha make jeung ti Tajong aya patok teh dulu kuku coplok dulu euy tapi nanti kerasa aing mah urusan kuku mah anu penting urusanna hate kalela sehari manteng hari teh cager deui itu dulu kumaha teh jonongeng teh tah dina mangsa aka ini ti imah teh nu kieu patut anu ngabelaan aka teh ngabelaan naon cekeng teh pas aka ini nya ka bapak teh nanya naon ari si Cepot anak saha ka saha ka bapak ceuk saha cek kuring dikitukeun tuluy nah cenah mangke nanya kitu ceuk saha cek bapak teh jawab cek kuring digitukeun dikitukeun ulu tuluy naon cenah maksudna si ngomong kitu si Cepot hayang anu geulis si Cepot hayang anu beunghar gope emak putri saha digitukeun anjir wanian sia da euy digitukeun teh molotot sakitu panon sipit teh molotot teh dibelel-belel tuluy naon sia cenah ayeuna si Cepot hayang anu beunghar si Cepot hayang anu geulis dupi emak putri saha putri raja sabenerna mah ieu turunan ti maneh Semar digitukeun katokan eta mah embohna bonus ti kuring kakak intermeso uluh tah kuringnya sarua diusir ayeuna akar ka itu kumaha itu teh kudu aya saksi meureunana anjir bener da wala euy tah nu mata kuring nu bakal jadi saksi aka da wala nuhun da wala sami-sami aka kuring mah boga keyakinan aka teh bakal ditarima mah nya mang togog teu narima ka anu jadi dulur bapak mah suudon eta mah nya mung ngahiji jeung jadi adi ari akal lamun kawin geus apal ieu naon teh disebutna teh walimahan da ulah bener euy anjir alah kumaha teh euy nah nu matak aya kuring mah pasti ieu teh akal teh manfaat bener da ulah kumaha teh euy nanti di rapalan ku lebe ning anu jempol jeung jempol diadekeun bener da ulah bener euy bener kumaha teh jempol jeung jempol digitukeun tadi rapetkeun deh jempol jeung jempol tadi kieukeun eta mah curug sare jempol haminangka da teu bisa kitu sok aka tuh komo aka meurepan ngajak gelut kalebe ulah bener kumaha cenah tah nu geuning tarima abdi nikah tah eta da ulah bener anjir bener euy cing latih sok ngalah lancar cayeuna da geumpeur pas perakrama gitu loh nyawa di mana sia ngananyakeun kana geus kawin tuh kumaha teh sok tarima abdi nikah nu kitu ning tong loba teuing atuh sakitu mah teu loba tuh tarima abdi nikah kasa teh eta anak Mang Togog ngaranna saha si belagug kek da wala asa teu kieu euy asa teu kieu sia nu bodoh belet sia kalanceuk teh golok kitu wae lain kitu anak Mang Togog ngaranna saha aduh anjir bener euy sok teh tarima abdi nikah kak
anak Mang Togog teh Laila Syari sok sebutkeun dari mah abdi nikah ka Laila Syari bin nanda teu maki bin teh naon bin teh putri binti lamun teu maki binti teh naon aing sapoho kudu make oh binti sok tarima abdi nikah ka Laila Syari binti saha mang teh Lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin naon naon mas kawinna eta biasana saperangkat alat salat itu daekeun asare daun ituna oh ya siap terima abdi nikah kaneng Laila Syari binti Lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat usep teu ngange kukumul di golosor wae eta ge dianyuk can pernah di zaman Firaun nepi ka ayeuna aya mas kawin ku saperangkat alat usep ongko cek sia naon wae bebas ieu dina kantong aing teh alat usep bungkul si aing lapar oh nya bener-bener tah kitu lah siap atuh kitu mah ayo patu karya di jalana ya astra jingalan dawala parantos dumugi ka Tegal luar biasa sing horeng Laila Syari teh nuju disaemarakeun itu kayaanana atuh ku percaya diri na ieu astra jinga wireh dulurna Lurah Togog ngadaguan dugi ka wengi maksad bade ngalamar langsung ka Lurah Togog Tejo Mantri beres salat isya astra jinga maksad bade nepangan Lurah Togog Tejo Mantri maksakeun anjeun lebet ka bumina Lurah Togog kitu kaayaanana burang merisaemarakeun ku batur leueuy ai kumaha nya kadulurna mengkomo Laila Syari mendapan bogoheun ka dewek meureun rek langsung aing ngalamar ka Mang Togog sugan ditarima lah tah ieu imana teh Mang Togog teh nyir gede kieu kalaga kieu bumina ampun tohaga beda jeung imah aing le garasina ge gede kene garasi Mang Togog jeung imah aing Allahu Akbar mobil kareg-reg kieu ampun oh mobilna ge rupa-rupa nyir mewah hungkul aya mobil klasik tuh diukir pantona ge muajang saha meureunna da dewek minantuna heeh heng nyobaan orang ka Mang Togog geula katrok ke kemenannya dawuh bea Assalamualaikum Sampurasun Sampurasun nepi ka dituluikeun kieu ampun Sampurasun saha di luarnya Rampes punten mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar abdi saha di jero jen tamu teh kieu ngaco tamu teh mangga lingih cana ke opieunana ka dieu biheung mere aing teh punten Bron
Nah asa apal sorana tadi di luar sanes asa di mana biraku hilap deh kabeh Kang Cepot semohon aduh bagja Pak Ogog Pak Uga be. naon sih goblok nguningakeun Pak aya si Cepot ka dieu ti Tumaritis naon aya Kakang Cepot ka dieu Tumaritis bejakeun aing keur molor ye mangalingih-lingih Kakang Cepot mangalingih-lingih bukakeun teh dikunci mangalingih Kang mangalingih bagja Kang bagja tahunan aing tepak sono aing Kakang Cepot Beres. Lurah Togog Tejo Mantri anu tadi na pada kulem lami-lami hariwang bisi astra jingga mau asbak Ari babatok sia ditita asup pleguk ye paneta teh dulur urang dah paling minta duit si goblok datang ka dieu aya kasusah kakara ka dieu mangalingih Kang lingih Kakang Cepot mangalingih Kang
aya naon atuh ieu teh Kakang Cepot mangga gerawak cabalaka wanikeun wae kitu aing abdi purwa dumungkap ka dieu teh aya kaperugian aya perlu naon lamun menta duit aing digableg sanes bade nyungkeun artos ka mang teh mang dek naon abdi teh saperkawis dua berkawis mang ulah lo paheure naon jawab abdi teh salaresna mah bade ngalamar ka dieu teh mang dengekeun ku sia tukang ngarit geus aya tukang nyuci mobil geus aya tukang ngarit oge loba sanes bade ngalamar gawe bang abdi ka dieu teh dek naon abdi teh ka dieu teh salaresna mah katarik ka pati-pati ka pentang asmara gama ku tuang putri jadi abdi teh nyaeta bade ngalamar Laila Sari naon anjing mang dadanya teh siang ngalamar anak aing sumuhun mang asu jancok mang naon ieu teh mang teu nyaho anak aing dilamar ku raja teu nyaho anak aing dilamar ku menteri bupati paling leutik gubernur kari-kari anak aing dipikahayang ku sia goblok gembel kabina-bina teuing endasmu wong gendeng mang mang kabina-bina teuing sangaina ka aing ngajejek ulu goblok mantong sia mantong ingan ulah bapak dak dia gini bapak leuwih peri bapak Laila Sari pileleyan Laila Sari mantong ceurik aing mah teu sedih goblok Gusti Nu Agung dawala pileleyan dawala ala maksudna teh lain Astra jinga emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana emut yang Laila Sari ten naon sia balik deui abdi ge mang derang tuang putri teh nu saya marakeun tuluy nah sia ngalamar kana aing tadina we da abdi teh mang kadulur aing teh rumah sagablek dur babatok sia sengsara gembel sawios mang ngan nya upami abdi teu ditampi mah kumang panginten abdi bade ngiringan jiga nulian ngiringan naon bade ngiring sae mara jiga nulian anjir ya cilaka bapak patung diterima pak bahaya pak bahaya pak sia rek milu sae bara sumuhun gablek duit di mana goblok naon emang nah ieu teh saya marah teh mayar nya mayar Kang sarua keunyi batur Pak mayar ieu teh mayar sabaraha lah 20.000 abdi gaduh 30.000 keun bae lah pulangan 5.000 dengekeun ku sia beleguk mayarna teh hayang nyaho sabaraha 20 juta uluh ya Astra jinga ngagebeg barang ngadangu 20 juta margi saumur-umur can pernah nyekel 100.000 gen can 50.000 gen geus lecek ayeuna 20 juta ngadengin lagi kakara hampir rag-rag jajantungna ieu Astra jinga 20 juta ngadenge ke kakara aing komo ningali bentukna teh apa di mana mang 20 juta mang 20 juta Kang nu sanes oge teh tiasa ditawar 25.000 ento bisa 20 juta permios mang ini gembel
barang Astra jinga bade keluar ti bumi lurah tokok ti Cumantri aya nu ngagejelik dina sakuna palih katuhu ieu Astra jinga dugi ka dengdek Astra jinga aya nu ngagejelik dina sakuna kitu kaayaanna Leyan Laila Syari uluh Gusti naon ieu ngagenuk dina saku bawa aing teh setruk ngagenuk dina saku bawa meureun ieu anu disebut amanah dan ieu kaluarkeun daya artos 2 gepok sagepokna teh 10 juta Allahu Akbar Wah, naon Kang? anjir duit Duit kumaha ya Kang? anjir aya duit 2 gepok sagepokna aya tulisan 10 1000 nona genep kaituna berarti pantilu teh 1000 berarti 10 1000 gitu kumaha macana Lain naon eta sabaraha hiji nol eta genep genep aya hijian eta 16.000 eta teh genep 11.000 heeh aing teh sabaraha nolna genep eta si cakrut urang mah yang ku share ya tong tiktokan wae atulah tadi ge serius tinggali cik ieu 10 nona aya genep jadi sabaraha teh dihijikeun kabeh gitu heeh lain seuri sia teh 10 genap teh mah 2 angka karena nomor goblok sih mah kayak hari nona genep biasanya sabaraha 1 juta berarti iya anjir ya 10 juta anjir nya teh dihijikeun berarti 2 itu jadi 10 batang turun sih goblok lain udu di teh juta na sarua jeung uang pendaftaran nya pasti daing Kang Cepot dia yang harus dibayar oleh saya berapa 20 juta benar oke upami kitu mangata mang 20 juta kang omang anjir goblok edan sia Pak eta teh palsu non berarti abdi ngiring saya marah acan naon deui aya uang konsumsi teh daharnya paling 15.000 sabaraha uang konsumsi 10 juta 10 juta mang anjir ngalebok naon 10 juta anjir bata goblok di akang tempo heula tuh yan naon Kang di dieu meureun euy aya dir saeutik dina hate cilaka jelema mah eta Toma disebut nanti dileung aya ujub ria jeung takabur dina hate ngahalangan tah kitu kafir teh dileung laingan saukur nuduh ka batur kafir teh sebenarnya mah ya di diri urang di mana kahadean katutup ku kagorengan kafir ya nyangakeun sadaya-daya la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah anjir aya ngogejlik deui euy tempo heula pariksa heula ah leuheung bieu mah akan mang 10 juta mang manasan heula lari-lari kecil pamanasan ieu silat butbut Astra jinga dawala nepi ka katonyok diajar silat dikeun ngalawanan Jakarta Milung kitu ujaring carita dinten anjing dina mangsa pecat saus aya nanging sadayana para patanang anu parantos daftar anu parantos kagiliran ngalawan jago sae marat aya nu mangap mulia pasti siang tinggal hiji di patanang ti nagara Guha Kendra Kakasih Kalapideksa patanang ti nagara Guha Kendra kayanana
datan nira ringkong kona datan nira ringkong kona wawangke nulungan boyong ke negara kaula sabab aing jadi patanang anu pamungkas patanang anu salajengna nyaeta Senopati Kalapideksa saking negara Guha Kendra. Silakan. Muningaken ka para penonton umargi petandangna perantos seep ye sayembara bade ditutup astra jinga barang adam nepi ka awut-awutan baso nage rewas yen sayembara bakal ditutup tukang baso dijejek bobokongna loncat astra jinga kedupak tukang cai sami awut-awutan kayak tukang kopi meser heula sakedap itu kayaanana Astra Jina loncat mari koprol kayaanana luar biasa jika kumpu panda ya Astra Jina Las Vegas, California. Cik atuh euy aing teh sing dinas we sia teh. Ongko juara tapi gitu goblok sia teh. Naon sia datang ke tempat sayembara? Naon ieu teh Kang? Naon make jeung naon? Ari emang kumaha ieu teh? Naon? Apaan abi teh wengi teh ngiring sayembara mang? Apaan abi teh wangsudeui ning ka mang? Daftar teh wangsudeui abdi nyanak serat apa bisa pikieun. Kumang di tanda tangan teh formulir teh berabdi-abdi ngiringan mana sia buktina bunyi mana tah cetadan ku abdi administrasi di Jumbonan ku abdi ya mang abdi teh babaturan teh wartawan nungkul wawuh jeung wartawan ayeuna mang kieu ku abdi ditemongkeun eta tah nu bieu formulir ditanda tangan ku mang ngapatakeun ka abdi mang hayang ngajeblak dina koran dimuat di media sosial di TikTok anjir euy lawan sia eleh ku aing dibanting anjing iya halo ingurung geuleuh ke si Cepot sok Kakang Cepot tinu lega ayo kayaknya ho anjir yang lanjut aing miluan sugan teh bohong hidup tamilung poho Cepot hidup Cepot ayo Kakang Cepot dor henyao awas wuyuk teu beunang anjir hebat lingas ge wuyuk teu beunang pusing ayo sik pusing tolong pusing tolong anjing bosungun sih teh
ngadahar naon bangke paingan situ tuh iya baru kana beunang jadi kitu kan kowe anjir edan sok awa wes ya wes ya hoi wes aing teh atuh anjir edan kurang aja wiap wes ngancek aing kasurupan moal kasurupan Prabu Siliwangi tapi nada yang nog jelemanya ayeuna ning kasurupan aing Prabu Siliwangi aing Prabu Siliwangi nya Prabu Siliwangi kitu jadi ngajungjurigan jadi raja teh kurang ngajar lamun ka di siku ku aing mah tah da moalila ngalawan kuring jeung kuring mah atuh si Tamilu moalila atuh can katingali bieu sih sakali can katingali di kieu tah deui aslina sok atuh hayang menang di kitu tah palingan teu ngeunah hate nu katilu mah palingan peuting ngimpi ngising nya tah kieu meureun anjir eta kokod anjir hebat digebeg-gebeg guluna ku aing edan nyaan kakang siapot begini teh begelingas euy wasaput ya patya saput ya mentong kahana apa tukang peduli teuing long naon meni gede naon meni gede nyaho da diurus aing mana pamajikan nepi ka pegang peduli teuing eta we diurus gede mah gede ngan langit nya gede mah gede ngan langit nya heueuh da keur hees da keur nyaring mah kitu tah giras keur nyaring mah aing mah mango cai tara kuleungeun tara kana naon atuh nyekaitkeun kainya eta teh kabawa ngajepret kana bujal teh pret long naon da mana mah dulur jeung dewek euy naon rahasiana bisa gede kitu kumaha rahasiana bisa gede kitu kumaha aya apa tapi lo ada beja-beja deui moal komo kasih dawala mah moal aya ngapa yang gede bunga isuk-isuk diurut nya tuluy bura kucing teh bari tuluy naik kana kenteng tuluy ngadapas kipas eta teh ngagedean lain ngagedean aji ngahideungan situ hayang hideung mah geus disemir goblok itu lila-lila beungeung kana kenteng wasap punya saput ya wasap meni leutik leutik rancingeus leutik pereus nu aing mah
korban ge Subang jeung Karawang teh korban. Kurang ajar. Sok dor. Iya, bos. Gelut jeung Kakang Cepot lain jago lieur aing teh. Tapi da minat teuing sia teh. Kurang ajar wes. Anjir. Jago robo. Naon? Aing menang. Anjir, tereh kitu. Lu. Anjir anak aing rupuh. Tamilung, Cepot teh boga teungeulan eta. Nyakalikeun deug kana gado. Lieur kana uteukna ge. Tah, pake sendal aing. Maksudna sendal aing pake tajongkeun ka si Cepot tah. Pake. Udah dituluykeun wae. Dan alepar. Sok pake. Bos sae mah apa? Ya, dengekeun. Senal teh 2 lain 3 goblok. Manya. Make kana naon hiji deui? Oh, mun kan ku hiji teh acan kalebetkeun. Oh, sia teh. Nyir euy udang deui euy. Sok Kakang Cepot ladenan ieu tahan serangan ti kaula. Sok benas tikar sayang tumampara. Astra jingan ditajong dada nek. Wastra aya astra jinga ngaluarkeun getih lamaran. Masing pati temakaning perlayat di tengah lapangan. Woi. Alah nyir. Gusti nu agung Nah, tuh make pipiluan, aka sidik jago si Tamilung teh aka. Gusti lanceuk aing maot. Oh, batur gapleh aing aka. Datan niratang ngademan. Datan niratang ngademan. Gusti nu agung aka nepi ka kieu-kieuna. Keur mah hiji diusir kudu jadi kolot Semar. Gara-gara sia. Banget tiga entok jaluna sia Semar. Deuleu itu si goblok. Nepi ka neuteuli keneh ka aing. Semar jiga pinguin. Nah. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirup. Si Tamilung teh eleh ku si laing. Ngan si Tamilung teh dibantuan ku bapakna si Togog. Tuh ada batur mah kitu ka anak teh. Ngabantuan batur mah kitu ka anak teh dinangna, dinengne, diogo, dibela hayang itu dilaksanakeun. Tapi aya jelema henteu nyaah. Saha jang maneh? Sudah bola untuk itu makanya aing mah. Tah ayeuna si lain dibantuan ku dewek. Wani keneh si Tamilung. Nih wani mah wani bagian Pak abdi pasti bakal kitu deui. Heeh, dewek. Ke Pak abdi sakadap bade naroskeun. Naon? Ari artos 20 juta sanang anu sanesna ti saha? Ti dewek. Ti bapa teh? Heeh. Nuhun Bapak. Tapi nahaning aya bata teh ti mana?
pansiana aya dir pansia ge ngocomang sia teh aya dir jeung aya somong untung bata bina merek beus ku aing diasupkeun ka sia teh bener-bener teuing nuhun Pak tah lamun kitu carana sok cabut buuk aing buuk aing cabut oh saya Pak aing keur kieu kolot mah pinuh ku ujian maksudna lamun kolot kieu ujian eta teh ngadoja daek teu nyabak mastakan nu jadi kolot anjir heueuh udah eutuh doraka nyabak mastaka teh ka kolot mah tong boro-boro nyabak mastakana nyabut buukna nyabut rambutna nyabak mastakana ge teu meunang komo ieu dicabut ye dangukeun punten Pak sok jang mencetan oge tah ka kolot mah teh dewe mencetan teh ye ka dieu kana cangkeng tah paling luhur teh kana tak-tak ka dieu tah ka kolot mah maksimalna teh ti dieu tah kana ieu kana bujur kana cangkeng maksimalna kada dieu ka dieu mah ulah siap abak teh itu hai sok cabut buk aing lan buk aing cabut oh saya mah apa hieu montong kabeh goblok eta mah dijengut atuh ai siang ada dijengut ye ari bapak sakumaha salamar sabata atuna salamar teh tadi atuh meureun aing dicabut maka gantengan bapak ilang cuy ya moal bisa diaak sok salamar cabut ya sok terus ya kumaha Pak tah buk mere teh sangu goreng percikan martabak mere buuk tak situ bener rangka nya sok wani keneh kasih tamilung wani Pak gayem saya mangga sok ini saya mangga Pak permis Pak nuhun Pak sok genit didoakeun ku dewek jang didoakeun bakal menang silai jang tenang jang nepi ka atletna kitu bapak aing salah jalan kilu teh jeung aing aing eleh pek si anak aing kawin Allahu Akbar mang atuh mang mah ampun paralun mang abdi kedah gelut jeung mang mah leuwih hade teu tulus abdi kawin mang nya ge abdi bogoh ka lela sari tapi dai sampalakan ka kolot mah abdi pasiat datangkeun ka aing ha hayo datangkeun ampun mang adu mah teraduan coba pasiat sia anjir bos mah jeung bos atuh ayo pahlawan Pak nang tang silang teh sok si Semar urduh si eta lamun bener-bener anjeun Semar si Cepot hayang kawin Lalasari elehkeun heula aing nyaho aing eleh kawin si Cepot si Lalasari bu sia teh bener ieu teh nama kejeng teu piye iki takkan daneh kok ngalah nyeyel opo ojo nesu Pak bahasa naon itu Pak teuing yang api-api ngarti we urang mah Sumatera piye iki titu maritis aing Pak artinya piye iki teh di mana cenah Kakang Semar aduh jancuk nah jancuk nuhun cu ai jancuk teh Pak ganteng jan oh jancuk teh ganteng berarti kabeh di dia jancuk sok sia hayang nyaho lamun bener-bener sia laki langit akan jagat ijen jeung aing sok sia Semar rame apa ini kunjungilah beramai-ramai mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngadu bangkong koronok sarang entok jaluna silahkan
bina teuing sia wala. Sok Semar, sok. Kurang ajar, lulus ya aduh. Ampun Kang, hayang dileluskeun, ampun. Moal alim, bener, alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. 300. Oh iya mangga Cang. Nah, gitu atuh nuhun. Iya, beres. Bakal kawin. Nuhun Pak. Cager siap. Aduh. Kurang ajar Semar, lulus. Ya 200 dia, aya 200 dia, ya. Aya 200 dia, ya mangga. Tong dileluskeun. Moal. Aing ngarti kitu nuhun. Nuhun no, ya jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok sak aing. Oh, manya utah wae. Kalau nyeng si eta. Cager. Aduh. Kakang Semar bere kesempatan lulus ya. Hayang poho ka dieu. Panakna. Hayang dileluskeun. Alim, mung alim. Bener mung alim. Nah tuh teu ngarti? Maksudna naon? Aing si cepot? Cepot cair. Oh, da artos na Syekh. Cager siap. Aduh. Kurang ajar Semar, lulus. Ya 200 dia, aya 200 dia, ya. Aya 200 dia, ya mangga. Tong dileluskeun. Moal. Aing ngarti kitu nuhun. Nuhun no, ya jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok sak aing. Oh, manya utah wae. Kalau Hayang dileluskeun. Alim, mung alim. Bener mung alim. Nah tuh teu ngarti? Maksudna naon? Aing si cepot? cepot cair. Oh, da artos na Syekh. Beak beut teh? Beak. Aya meureun ngorehan 20 wae mah. Rehan. Teu aya Syekh. Teu tulus. Gagal eteh mah. Saur tamilung namanya anu 500 50-50. Naon 50-50. 50-50 kumaha? Bagi dua. Bagi dua kumaha? 50-50 teh bagi dua. Sawae akak kuring jeung bapak. Coba bagi tilu goblok si teh. Teh pan bapak jeung kuring jadi dua jikeun. Jadi 50-50 sabaraha duitna? 500. Berarti bagi dua teh sabaraha? Kuring 400 aka 100. Antong pilih-pilih tuh. Malawe. Cager syah togok. Aduh. Kakang Ismoyo. Naon syah teh togok? Apunten Kakang Ismoyo jisim abdi parantos ngunghak sampelakan nu jadi lanceuk. Naon mah? Kang salaresna pun anak teh loba nu pikabogoh dipikabogoh ku jin. Pun anak teh loba nu dipikabogoh ku dedemit. Salaresna pun anak teh katari kapati kapentang asparagama ku tuang putra astra jingga. Tapi teh sieun loba jelema anu nyiliwure. Sieun loba jin anu nyiliwure jadi Kakang Semar jadi si Cepot. Abdi teu ayang tapi kieu mah parantos sumping Kakang Semar. Bagja Kakang Semar jisim abdi bebesanan jeung jisim abdi Kakang Semar. Ayeuna anjir mang. Dikasih kuatik. Pak nah gitu teh bau sangu. Lamun kitu masalah dewek beureun gong ke hampura we.
mudah-mudahan anak si lain jeung anak dewek jadi kulawarga nu sakinah mawaddah warohmah amin Kakang Semar ya sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakalede mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Kastam sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetap salamet. Amin. Sakitu ti putra Giriharja 3 permios sanes tosono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cah.